Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya tak enaknya ngobrol ngalangkung video call sapertos kieu. Sebab aya corona teh. Oh ya, kumaha damang atus lamun pisan urang teu ningali. Alhamdulillah damang orang teh kantos silih tingali sakitar satahun ya. Abi oge karek sadar perasaan abi karek janten murid anyar. Ayeuna geus bade lulus wae. Leres eta kumaha sababna nalikan pandemi ieu urang moal tiasa diajar dina sakola langsung. Kumaha saur anjeun ngeunaan PJJ ieu? Sekolah online teh lieur, tugas numpuk, tapi bahan ajar jarang dijelaskan. Sakalina Zoom, jaringanna goreng. Jadi stres pisan. Waktu pengumpulan tugas meni mepet pisan. Leres pisan. Abi oge seueur tugas, mana sok dititang ngadamel tugas kelompok. Apanan urang teu kantos pendak sareng babaturan sekelas secara pribadi kan. Janten urang bingung ngeunaan saha anu hoyong janten dina kelompok. Leres-leres eta. Nalika urang pendak sareng grup, apanan orang teh bagi-bagi tugasnya. Tapi loba nu teu tanggung jawab, loba nu teu ngerjakeun ya jadi tugas individu oge lain tugas kelompok. Itu sebenarnya anu kuring alami salami aya tugas kalompok ngandalkeun hiji jalma nu lain lepas tanggung jawab. Nu penting teh aya nilaina. Abdi teh kudu kumaha nya? Ngudag punten tapi teu ngartos materina bade nyontek dina Google. Nyandamian dosa. Kumaha upami urang ngerjakeun tugas babarengan? Tapi abdi rengse diajar kedah nganterkeun ade abi ngawos. Ngartos PJJ aya bimbel. Lamun poe Sabtu kumaha? Bisa teu? Abdi tiasa dinten Sabtu sabab tak aya bimbel. Nya bae, tapi nepi ka beurang ngungkul nya. Bae teu? Enya santai we sa. Atau selenya abdi bade nyandak buku di sakola. Tong poho Sabtu isuk damel padamelan sasarengannya. Oke, hartosna dinten Sabtu urang diajar babarengan. Enya assalamualaikum, nuhun sadayana. Sehat-sehat nya. Waalaikumsalam.